Duh Gusti hirup kieu jeung kieu bae ripuh amat ya hirup kieu mah. Mana isuk calon bebene neuk balik deui. Di janjian koy tegap duit saprak-prak acan. Keluyuran laeng sugan nimu duit di jalan. Woi Mong, Kang. Damang. Alhamdulillah. Beneran ya dia. Enak nih. Enak. Jadi kimong ya. Yang bukan masalah yo nya. Masalah naon dia, Dang? Jadi kimong, aing boga janji yo isukan teh yo jeung calon bene aing. Aing kuari yo. Teu nyekel duit saperak-perak acan. Mana aing ngajanjian anak diajak jalan going. Dia belikeun bakso. Ngomong boga saran teu jeung jalan piduiteun. Ayah pasti saran mah. Dia buka barang tuh. Barang. Pesan HP mah. Aya HP mah aya ye ngeun sa HP-HP-na deui tapi na. Geus jual bae. Dia mah piraku mong aing kudu ngajual ieu. Pakaina ge hiji-hijina kumangke ngabaran ieu calon benena. Ih, gampang Dang masalah eta mah. Si mana kontek-kontekan mah ulah sieun. Bisa nginjem kayak aing HP aing. Ngontek doang mah gampang. Nu bener mong dia daek pinjaman HP jeung ngabaran calon bene aing. Ih, gampang Dang dia mah siga jeung sabae. Pir aku dia teh percaya ka aing. Dan masalah terpercaya. Pan mong aing meureun. Geus gampang eta masalahnya mah. Geus tenang aya aing aing mah. Geus saya gitu mah ya barangna. Jijina aing. Terus dia ya jual hayangna berag Dang. Hayangna ieu nu dijual teh. Aing embung ribet mong. Yang penting jadi jalan jeung calon bene isuk. Sabab berhalos hop jual ku dia. Yang penting aing mah boga modal jeung ieu berangkat isuk. Beberhalos tah mah. Kadang hari gitu cara nama dia masyarakat yang kayak maksudnya HP koin bawa lahnya tanggungan di tempat biasa pak oh nggak percayain ke dia mah siap kayaknya tuh ada barang jual siap aduh HP ya wah tipu baik koin endangnya roman ngombel aku 10.000 beneran yang gue di 10.000 ya. Banyak kira-kira. Olah, gitu gue lah pun 10.000. Endang muncul malah golopok yuk gede-gede ge. Belap teh ya. Percaya baik aing. Bisa, itu baik aing. Lumayan penemun koin jual malah aku. Mahal yuk. Itu baik lah. Lah nyatok dia tadi ngabadeg kuring saya hiji deui cek aing mah hese loba penyakit pangabutu mah tapi duiteun mah bener lah lo kamu mana tok dia aing nyokot parabola yo beneran jasa jelema pang dihewaan di nu boga kan yes man roda kotok aing ka mana ieu nya hiji-hijina owe aduh nya kudu asep aing baparon nanda ka mana ieu kotoknya aing mah ngojau ieu mah lain eueuh ieu mah mah aing mau aduh ka mana aing nyangananya oh udah kieu aduh aing mah katempuhan aing ieu ku asep dak duh kebal amat di si Eman jualkeun HP telaku kitunya kalau urusan kene can ngejual kotok lumayan be jeung panambah Mong kan heubel aot ge jauh we lumayan meureun
Biar aing mau Terus aing telaku gitu. Di kumaha cair. atuh lamun melaku apa ya mah jeung Oh. beres. Cuma iya lo. Naon yo? Aku sakit doang idang lakuna. Yo. 10.000. Paragan jasa dia mah mau ngejual HP tang jual kerupuk non. Gerak cebandak aing mah. Asa dibohongan aing mah ku dia mah kor ieu. Atuh bener dang dia mah. Aku sakit doang kumaha deui ge. Kira aku aing ngabohongan dia, aing terus ngabohongan jelemana. Mau geus lemong ya berhubung aing keur gegeraan. Oke lah. Dak aing mah ngejual HP sih. Itu jatah aing mana dang dia mah, kurang ngajualkeun. Dia mah mong duit 10.000 ge masih kudu bae hayang jatah. Atuh kira aku aing ngajualkeun doang dia mah. Kayak aya upah mah yo kayak nyokotnya. Ih. Jual kotok 10.000 ge. Nah, nanti Wayah nambahnya, jadi duit mah benar-benar butuh. Bukan dangder yo. nu edan dia mah pira aku aing Edan ngajualkeun tenan, mong, boga na Ibarat eta. dangdur dia Berapa mah duit? edan. Ih kotak lang di mah ih kotak. Usaha ta? Dan teh mah ieu nu aing ieu mah. Eh, Geus aing kenjual ieu kotak. Aing enggak, kamu jatah ini dangdur doang. bisa digoreng mong, seubeuh ganjal beuteung mah nya kitu bae nun mong nya. Yuk tila. Anjing. Bangung. Duh, aing ngopi sih yo. Woi. Yo. Ampura wam. Eta sia dah. Astagfirullah. Udah. Baru ya amat udah. Ampura wam jalan adan ho. Nyake lalagaan dang. HP tuh lain karena Awak aing remuk. lah wam satu nyuci depan. Menang bae dong Ampun, main Janda. game ya. Naon aya kabutuh minum apa? Minjem apa ki kedeung ho. Pulsaan eueuh ieu ama pe. Eta sia ngomong atuh loba apa balatak. Nya ngambil Game, Pak. pangkulak heula. Aya kabutuh. Hei, usaha makin ka dieu makin hese. Barang beak, boga anak buah, ditanyaran barang teu menang-menang. Ampun. Halo, Halo, saya Endang. Endang mana? Tuh, Endang eta burik. Oh, Lain ya bos ya, orang arek iya ngejual kotok ya hiji. geus bawa ka dieu we barangna. Tungguan di dia di lapak biasa. Oke, kurang langsung ya bawa ke dia nya. Oh. Gusti. Ya, Assalamualaikum. Yes. Oh, Waalaikumsalam. Nun ya om ya. Mana barayana? Atuh eta nuhun. Ya kunun. Atuh ai Gus. Aing. Lah awak aing menyeri. Main ini mau barang ke dia. Lah leletikan teh so aya be pada sama sekali. Kemelamat, disudan mau kebo adi. Waalaikumsalam. Siat di mana bae? Terus dukur heula, Bos. Oh ya. Eder. Ada canggih yo. Tapi gitu ya tak kasbonan. Lah pokoknya kasbon 200.000 serang nih bulan yuk. Ira, Bos. Bos. Dulu dia buka Keren tuh. Mantep ya. kebayang bae misalnya. Gua dibayangkeun, deukeun. Hayang nyemor jeung cai kubang bae. Tenaga. Ya bos. Aduh. Giliran karena ngopi mas segut, bukan anak buah. Giliran karena hutang mau ngopen mana? Tuh, bangkrut ya usaha acara nama. Keke. Anu mana teh ayo? Anu sing duit jeung rebonding Toha minggu kamari 200.000. Minggu kamari. Heeh. Kan aku geus poe kana kopi mas segut. Ai, oh nya. Ai dosa mau dipohokeun pamali. Bayarna 200 deui, Be. Aduh. Dia mencekai mas ante kira-kira nu kamari bae can lunas. Ayo ning kasbon di bae. Iki cara mah aing usaha bangkrut ku anak buah. Mana
barang itu menang-menang. Bos si bangkrut, aneh. Ti dituna bos, munti dia mah aya kopi. Nges burung gampang lah, masalah kasbon mah kayak jelema nganterin barang ke orang ya. Sugan orang rada ya lebih gede gitu. Jadi tungguan baik kayak gedeng deh ngomong nama. Aku bakal boleh. Assalamualaikum. Bam. Bos. Kak, Rompok dah ya. Saya. iya anak buah orang. Oh, Bercurhat ya masalah itu ha. lain itu ya barang lu tadi dibejakeun, Bos. Oh ya, barang nak. Mun. Coba cek san. Cek, Kak. Awas saya virusan. Sing teliti san ngecek na. Gampang urusan rezeki mah urang. Lagu lagi kerja setahun 2 tahun. Gawe jeung sorangan. Coba eta tiup heula juburna tah bisa ya minusan. Kira-kira dak kudu tiup. Ih, pan bisnis mah rinci ulang supaya ulah ketipu. Mual-mualan, Bos. Berarti bagus, takut tau kayak mual-mualan mah. Itu Bagusnya. bagus, guys. Harganya udah mahal-mahal mainnya, Bos. Kita mah pemain kapal urang mah. Lagi yang dijual seberapa duit, Kak? Atuh biasa meureun, Bos, harga pasar bae urang mah. Oh, hari gitu mah. Ini duitna. Dihitung bae ho, beberapa supaya ulah ya selesai paham ho. Iya, iya. 1, 2, 3, terus. Diraku, Bos, barang beli teh sekieu amat. Dah, hari mah baik. Orang yang nyawa baik sebenarnya kotok di mana sih? Ayo sia. Ih, bawa balik cek itu duit eta. Oke, Bosnya, ya diterimanya ya. Oh. Nu kaberatan ya. Nak nipu tukang tipu sia. Eta jang sing mangpat eta duitnya. Mun. Lain langsung pamit teh nya. Mun. Betul nun ya geus diantarin barang ya. Dong nyawa baik sia. Biasaan dia pernah ngecek 5.000. Gua mau cuma ke depan kalau buat ke anak buah. Tenaga. Atuh engke, penina can laku deui kurang meureun. Mau mitongku bere kasbon deui. Atuh penina can laku, geus santai bae geus segera ngopi heula tah. Beakeun kopina jadi ager ke deui. Oyan, mana dia? Naon? Di atas di mana? Di dinya teh tukang kawan. Aing ieu anu kotok aing leungit. Kotok nu mana ieu na? Anu putih, anu meunang paparangan kamari. Hiji, eueuh aing nyana ka mana? Anu kotok biasa. Atuh heuh. Aku bebelaheun da jeung selamatan manehna. Mantap ge. Eueuh eta. Saya bantuan aing mah nya. Geus hayu, jangan. Ya lu Udah pusing-pusing lah. Oh, Hei, Sak. Woi, Astaga. astagfirullah. Aing dak dia mah astagfirullah. Iya ya. Kotok paronan dia leungit. Tadi Bener dah. paron dia teh putih. Leungit eueuh. Orang tidak mau tahu salah kunaon isu kotok nang dipake lain kuna naon gitu. Oh, geus kuari koin di tangan. Kaditu. Segera tangan ka ditu. ayo geus teh lah, jangan. Lain lagi pakai mau kuasep isu. Oh, sangat soal napan. Dah. Cara naon dia? Kenalan. Kotok aing leungit, aing. Kotok. Jangan kotok. Kapangi. Geus tongkeun bae. Ka jeung pinter. Aing boga kenalan. Yakin kapangi tah mah. Daek teh kok diantar ka jeung pinter. Atuh hayu aing bener mah eta. Dijamin bener pinter tina mah kapangi teh kotok. Geus berangkatin hayu aing kitu mah. Geus aing bener mah. Enta jatah ngeulan. Atuh kudu sabaraha duit man. Hah? Kudu sabaraha duit? Geus cepet dari lah. Tuh, kami minta kepastiannya lah. Pasti ngos hayu ku diantar ke. Sudah kena terima beres bae nya. Oh, duit ke dia sudah. Gampang. Yo, duitnya geus dikeun na. Gasnya. Hayu geus keuing antar hayu. Hayu, aing kepangi. Hayu, geus. Ini mah syarat tiga kali di dia mah nya. Angkeran. Oh, turut aja kayaknya. Ayo, bawa barang orang. Oh, ayo. Tilu. Gus, yuk. Ya, kayak itu tukerannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, wait. Weh, kamu ya gimana ya? Ya, tamu ibu ya. Coba. Bener, Pak. Cari. Alhamdulillah sehat. Cari. Cari.
ulah kakek aja apa macam. Ya di mana aja terserah benar pakai baju udah pakai. Berapa ya? Oh, tuh baru. Pakai baju udah pakai. Ini Pak, Abdi mah cuma nganter nya. Abdi langsung ini. Oh, mun. Ya, Ini namanya. Assalamualaikum. Salam. Ya, maksud tujuan Arema dikajak bebas mah ya. Bang, semangatnya. Mun, kolis tamu deureun tisu bapak ya tuh masuk bae. Yeuh, lamun lain tugas makinya. Kan ya ku jangan make tuh. Masa mau bebas. Pusing sering aja. Berhubung katojo ku jelema nyakit. Teu kumaha bae. Esok ya. Iya banyak datang ke DG kita tulung kota kurang deh lengit ngongkotin kandangannya air di paraban eueuh Sapira. Teh. Kita di mana di Ima? dan kita di imah di Idir Oke. Lahir kue serasanya. mohon Rabonya. Nah, iya. Nanti salah. Lain orang jauh. jauhnya Tanggal lembur lah. Tanggal lembur. Coba inya. Biar mau bercerita, iya mah percaya syukur, percaya syukur ke abahnya. Iya di bawahnya. Nah, bawahnya. Kami yo awak mah nginjukan doang ya sabuknya. Kalau mengeus kapan nih? Balikin deh. Aceh mah ieu nya. ayo ini kemakan mbak Kita selapkan kena hujan. Oke, hujan. Pura-puranya, tanya lemur, tanya ini masak di gandul tanya. Kata di gandul. Aduh, bakuk. Oh, kenapa salah? Rame di gardu kayak kadang yang ngomong gitu ya. Kayak cium sosoknya biasa lah. Kemudian lagi ya. Sok bisa baik. Selidiki gitu biasa aja. Ayo melayang gitu, tahu gitu mau jual. Marek meser gitu. Gitu baca. Jangan baca itu lah. Terus gitu baca. Gini, hidup akan bawa. Katemu, kayak lamun satemu dia pulang gede nggak banyak. Kita mau bawa baik usah jual. Kadi deh kayak kamu nges bebeja, tak kadi deh nges kesangi. Apa materi cari kan? Mau orang jauh. aduh inggris gitu banyak apa Oh iya, bang. Ini pun aja memangnya. Hatur nuhun. Bawa kotok leta. Ayo periksa deui. Percaya orang yo. Bebas lain parapan heula. Turunnya tidak hadar betul. Coba tak gerak. Ini ada sana tak ring, dikucel teuing. Ring mau laku, lebih di bae urusana. Bagus ayo kotoknya. Barang beli murah bilangnya ayo Boy bos. Urang ya kotok neta ya, dong kotok kurang eta mah. Iya, eta mah kotok kurang, Bos. Pan sorangan mah aku ngaku. Bos, gimana urang wandinya urang mah ayo. Hah? Beneran gimana eta bos ta? Coba sana diperiksa lah. Tuh nya. Kurang mah. ini mah Beneran gimana yo? Kurang mah ieu nang meuli. yang beli saya bos Si Endang, kurik. salah deui eta. Salah deui. Bawa iya. Atuh urang ieu mah kotokna. bos yang kotak dibawa lamun teu ulah dibawa bisa dituntut di soalnya kotak kurang lapor ke polisi Baik, katanya. Aing ge bos naon, aing mah apal. Bangkrut di musaki mah yedak. Titipuan bae. ya di bawahnya Bawa ieu mah. Urang kotok urang soalna. Oh, seberapa? Mau polisi. dong Mana mau kotok urang ieu mah. Coba, san, tangan teh budak. Brengsek amat. Nipu, Endang. Kudu sampai benang eta budak. Nah, ya enak itu mah. Bawa jinga itu mah nya. Terus udah kena ayo. Ayo. Woi, Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari tim BBC mohon dukungannya ya teman-teman semua agar channel kami bisa berkembang dengan baik. Amin. Ya. Yaitu minta dukungannya dengan cara Subscribe, like, and comment. Nah, Jangan Oke. pernah bosan. jangan pernah bosan lah nonton video kami ya. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin.